Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngabantu nyejara carios si docolo cupu sakti guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar jan dene hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana wae ayahna. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilelancarekeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tomol subscribe. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Si Rungkawa laju we atuh turun gunung ninggalkeun Gunung Halimun. Tuturubun turun beras kasisieun gunung kebat we leumpang mapai jalan satabak ngaliwatan sababaraha pileuweungan. Kira-kira wanci tunggang gunung si Rungkawa tepi ka leuweung nu disebut leuweung Cikunyang. Basa kerjongjon leumpang. Dak dumadak anu pating balasat pating cariut rek nyasar ka dirina. Kentak atuh eta si Rungkawa teh ngageleng plos celep celep. Nu pating cariut pating balasat teh naran celep kana tangkal kai. Basa ditingali teteh lah. Nu pating cariut pating balasat nan celep teh tayalian dicamparing. Kurang ajar. Aya nu geus kemawani manah kaing. Nah samang kalukna nya. Kawasna bae di ieu wewengkon teh aya jelema ieu. Kituna teh bari muterkeun paningalina ka sabodeureun eta patempatan. Tapi weleh eueuh sasaha. Eueuh jalma saurang-urang ajan. Kawasna bae anu bieu manah teh nyara rumput. Nyamuni we meureun. Kakara oge luak lieu. Hanteu kebal geus aya nu pating balasat dewe pating cariut. Malahan kiwari mah jamparing teh leuwih loba. Anu ngarti anu manah teh lain saurang tapi sakurang-kurangna aya kana 7 urang nama. Si Rungkawa basa mireungeut jamparing nu pating balasat. Ayeuna mah katempo jiga nu nganti datangna eta jamparing. Hanteu boga maksud bikeun nakis atawa nyingkahan datangna jamparing. Palukarna jamparing teh atuh kiwari manaran celep keuna kana awak si Rungkawa. Aya anu keuna kana tikoro nebikeun ka katiir. Aya oge anu keuna kana dada mani naran celep estuning keuna kana bagian awak anu parenting wungkul. Anu balukarna teh parna naker. Da eta we awak si Rungkawa teh nebikeun ka gabrun namru bari jeung balaboran ku getih. Karajat si Rungkawa teh ka karajatan kusak teu lila ngalepaskeun nyawana. Kiwari mah kaayana teh geus jadi layon. Kagoler we teu usik teu malih. Basa si Rungkawa geus ajal binasa keuna ku eta jamparing. Di jero rungkun teh aya nu pating karajeleng. Jeleng. Teteh lah. Eta jalma nu kaluar teh jero rungkun teh aya kana 7 urang nama. Bari jeung kabehana oge marawagon dewa jeung jamparingna. Bisa jadi eta anu tujuan teh nu geus ngayakeun serangan panah ka si Rungkawa. Iya, modar oge tamang keluk teh euy. Geus kemawani ngambah ka bata-batan urang nya. Hihihihi. Asok pariksa euy. Bisi-bisi eta jelema teh mawa barang-barang anu berharga.
Kapan lumayan dulu ayo. Cik salah saurang di antara anu tujuan tep. Cacarita ditujukeun ka baturna pikeun mariksa layon Sirungkawa. Enya bah, urang pariksa. Da jelema teh sugan we mau barang nu berharga. Bongan atuh da geus mawani ngambah ka wewengkon urang. Kapan geus biasa. Kasakur-sakur jalma nu ngulampreng ka dieu pasti bakal dipayahan. Da bisi nganyahoankeun padumukan urang salila ieu. Kituna teh laju we atuh lempang nyampeurkeun ka lebah layon Sirungkawa arek dibariksa we. Tapi kakara oge sababar halengkah. Eta jelema anu pangawakanna panaek pusaka tengaran daga atuh bareceung kaget. Kulantaran layon Sirungkawa teh katempo ke kerajaan deui. Anu ngarti acan ajal. Alah bah, citikali bah, itu kekerjaan keneh. Encan modar juga nama bah. Ai bener euy. Acan kojor tamang galuk di geuning. Eta jalma anu tujuan TKB ge kaget atuh. Kulantaran eta layon teh cenah masih keneh hirup. Kakagetna beuki nambahan. Basa mireungeuh eta layon teh dak dumadak bisa nyabutan panah anu nir kana awakna. Bari jeung tatuna teh litawe. Taya tapak-tapakna can. Gebeg atuh tujuan teh mani ngagebeg reuwas. Nah boga ilmu nahaon cenah eta jalma teh geus ajal bisa hirup deui. Basa pot keur pating haruleng kadenge sora anu nyakakak jiga anu nyeungseurikeun kanu tujuan. Kunaon euy? Sari teh nepikeun ka maraloh kitu. Nah kaget. Dewek geus modar bisa hirup deui euy. Saha atuh sia teh sabenerna jelema atawa siluman sia? Cek anu panaek pusaka bari ngakajeleng we atuh nyampeurkeun di ka baturan anu kenepan anu katampa sarua keur pating polohok nempokeun ka eta Sirungkawa. Sirungkawa laju atuh pok sacarita deui. Ngaran dewek Sirungkawa. Dewek ti Gunung Halimun. Nah saha sari teh euy? Bet kumaha sia narajang ka dewek sagala. Nah dikira aing teh jelema lemah. Nah aing dikira geus modar. Sok rek kumaha deuleu. Eta anu tujuan desa kedapan mah acan wakane malan. Tapi kalah kasilih reret we jeung pada baturna. Ngan bae di antara eta anu tujuan teh nilik tina kaya nama pangkolotna. Bisa jadi meureun pupuhu tinu tujuan. Ngajakan ke batur na cenah hayu urang gunakeun di ieu panah urang serang di we. Atuh ari geus kitu mah meh barang nu tujuan geus ngagunakeun deui eta panahna. Camparing bating balasat bating cari utrap trap. Tarancerep deui dina awak Sirungkawa gebru. Sirungkawa teh geus rubuh deui. Dina kayaan katiir ku camparing bari jeung manikeut. Ngan cara tadi bae eta Sirungkawa teh bet bisa hudang deui. Panahna dicabutan, tatuna lita deui. Puguh we nu tujuan teh atuh mani soak ningali kitu mah. Teteh lagening cenah kasaktian eta jalma nu ngaran Sirungkawa teh memang hebat luar biasa. Tapi nu tujuan teh acan beak kapanasaranana. Keur mah kapan eta wewengkon teh marubakeun daerah kakawasanana. Ulah nepikeun ka kasabak ku jalma sejen. Atuh laju we pating karajeleng kiwariman harajang geus hanteu ngagunakeun jambaringna. Heak kajeleng si lalaki nu pangkolotna teh miheulaan majuna harajang. Ngahebatkeun peureupna nu ngahayuk pangbaraan rek ngacebrod kana careham. Tapi sakilat bisa disingkahan ku Sirungkawa. Malahan mah cakaran Sirungkawa teh dina kacepatan anu para luar biasana. Bisa ngajamret kana dada eta si lalaki kolot berat. Anu untung we Sirungkawa teh henteu boga maksud ngabinasa jika nama beli jamret teh ukur baju kampret na wungkul. Katingali eta lalaki kolot teh panonna mani molotot beungeut namani sapareuwas kareureunnakeun
Untung wae cenah anu beunang teh ukur baju kamretna wungkul. Atuh baturna anu genepan nu tadi rek pating ke rajeleng narajang oge. Kiwari mah tuh jadi ngarempot ningali kahebatan eta Sirungkawa. Sirungkawa ningali musuhna kalah kang ngajarakan hanteun ngayakeun panarajang. Atuh pok sacarita ciga anu ngahina. Dasar kunyuk sia. Asa kulah kalah kapating harulang kitu tarajang di dewek deuleu. Dikitukeun ku Sirungkawa teh eueuh anu wani nembalan jeung di eueuh anu wani narajang. Ukur katempoe unur-unuran dina kaayaan kitu. Aya cirim anu ngacerelat nang ngetung teu jauh teh eta anu tujuan cilakadag celek. Gerakanna teh mungguh cepat. Patempo awakna teh hampang maning ngalayang kawas kabas. Netelakeun jalma nu anyar datang teh boga ilmu anu pinunjul. Anu tujuan basa mireungeuh ka eta jalma nu anyar datang tika tempo mani bunga malahan mah. Di antarana teh langsung atuh cacarita ditujukeun ka eta jalma nu katempo nangtung kaayana teh tenang bari nangkep harigu. Sedengkeun ari papakeanna teh sarua bodas ngan palaba beungeut make topeng anu dijieunna teh tina wajah. Alah, nuhun we kabujeng Aden Zumping. Nuhun Aden. Itu tuh aya jalma aneh anu ngambah kaya batembatan sieun. Eta si lalaki nu make baju sarua bodas bari jeung make topeng wajah teh hanteun nembalan kalahkan teu beuseukeut we ka Sirungkawa. Tekung silapok atuh tumanya. Nah sia teh apa? Lamun ieu wewengkon teh mangrupakeun daerah kakawasaan komplotan Lasun Bodas. Dewek salaku boboh komplotan Lasun Bodas. Siang geus kumawani ngambah kaya patempatan. Nganung harti si hayang modar. Hahaha. Jadi syariat teh komplotan Lasun Bodasnya. Bener? Komplotan Lasun Bodas. Lamun segenya sia pupuhuna sok rek kumaha? Hahaha. Nah arek bunur, arek saroak jika anak buah sia euy. Kurang ajar sia. Nah teu nyaho kadawek. Si Patra Waja pupuh ieu karaman Lasun Bodas deul. Sarujung nang tang kaya kieu mah. Sok sia. Ayeuna geus hareupan aing si Patra Waja. Hahaha. Sore kumaha deuleu. Dewek hayang nyaho nepikeun ka mana kahebatan. Pupuh ieu karaman Lasun Bodas euy. Eta si lalaki anu ngaran si Patra Wajah teh nyaeta pupuh eta karaman. Basa ngadenge caritaan Sirungkawa samodel kitu puguh we atuh mending ngahudang ngamarahna. Katempo lamun seug teu kahalangan ku eta topeng mah. Beungeutna nyak beureum, huntuna mani kekerot, panonna mani molotot. Atuh ari geus kitu mahan teu lebah mikir. Laju ngajerat ngagajeleng narajang ka Sirungkawa. Hiuk hiuk. Keris tina cekalahan dengan katuna teu dicoro-coroskeun kana dada. Sakilat Sirungkawa teh ngakiwar gerakanna leuwih cepet plos. Keris teh ukur nojos tempat kosong. Si Patra Waja atuh sakadapan mah mani ngahuleng. Teteh lah ilmu silat ieu jalma teh pohara luar biasa na. Tapi teu rilah kituna teh. Laju atuh narajang deui ngaheumbatkeun eta kerisna. Seret. Keris teh kiwari mah rek disabatkeun we kana ti koro eta Sirungkawa. Sirungkawa kiwari mah hayang mecakan di ilmu rawaron teh kena. Tungtung keris anu nyabat kana ti koro teh diantap. Seret. Atuh balukarna parana ti koro Sirungkawa teh nebikeun ka Gudawang. Getih manin nyebrot. Gebru. Sirungkawa teh geus ajal binasa deui we. Tapi jika anak buah anu tujuan eta si Patra Waja ge atuh mani kaget da eta we. Tekung sila curung-kurung deui we. Sirungkawa teh bisa hudang deui sabihara-sabihari. Tatuna geus lita. Eueuh tabak-tabakna can netelakeun eta jalma teh cenah boga kasaktian anu luar biasa. 1000 kali aing paeh, 1000 kali aing hirup. Hasok
gerak ketrukeun sakabe pangarti jeung bangabisa. Ari nya mah bisa ngojoran dewek deuleuh. Dikitukeun teh eta sifat rawaja teh acan wani dina rajang. Tetela anu disinghareupan teh geuning cenah sakti mandraguna. Anak itu mah geus nenggara cadas. Ki Patrawaja salaku pupuh eta karaman langsung bodas. Tapi hantek itu bae. Ari kudu nyerah atawa serah bongkokan make heulaan atu wirang. Bira aku cenah jaduk karaman elehan. Atu eta si Patrawaja teh laju kiwari mah geus ngagunakeun deui elmuna. Ngan bae geus hanteu ngagunakeun keris na taya hartina cenah najan. Musuhna nebikeun katatu oge tetelan teu bisa dipayan. Ku kituna kiwari mah geus hanteu ngagunakeun deui kerisna. Keris diasupkeun deui kana warangkana. Si Patrawaja rep sidakep ngarekepkeun kadua damparegeunna dina hareupeun dada. Parijing sajeroning hatena mah sacarita sorangan we. Dan ieu jelema teh lain jalma samaneh, gagas sakti mandraguna. Tapi sapiraku, aing lamun nebikeun ka serah bongkokan mah, atawa kudu ngaku kana kahebatan eta jelema. Tada teuing wirangakeun. Ku aing bakal dicobaan ayeuna mah. Ku ajian beraja saketi, sugan jeung sugan. Awakna lamun geus ancur lebur mah, moal bisa hirup deui. Itu cekeranta sate si Patrawaja. Barijing geus teu lagi kitu malaju ngadorongkeun dampareunna ka hareup. Wus, aya kekuatan wahan teu katingali nyasar kana awak si Rungkawa. Gerakar awak si Rungkawa teh kabeunangan ku eta acian nebikeun ka Amuradul atuh. Leungeun rajleng suku duka tingkah mana sirahna ke ngakulutuk. Tapi matak aneh najan kayaan awak nanggeus paburisat oge atuh masih keneh hirup. Daeh tau sirahna anu ngakoler teh ngadadak bisa cacarita. Sorana matak pating buringka kana bulu punuk. Si Patrawaja jeung ketujuh urang anak buahna oge atuh manis soakeun unur-unuran. Sarebu kali aing bae, sarebu kali aing hirup, aing mah bisa modar deuleuh. Asok rek kumaha sia. Pugue atuh pikeun si Patrawaja oge ngangaranan kasebut jago anu geus kasohor ningali kahebatan si Rungkawa samodele kitu mah. Ngeper ningali kayana oge matak pikasieun. Malahan mah awakna nu geus paburisat Amuradul oge bet katempo aneh. Suku jeung leungeun pating karayap. Malahan mah narapa dewe kana awakna. Parijeng huluna mah masih keneh ngagoler. Eta awak nu huluan de leumbang nyampeurkeun ka si Patrawaja sabaraha anca. Gep Peung si Patrawaja teh beunang dicekek ku eta awak si Rungkawa nu eueuh huluan. Pugue atuh mani katampor ripuh napas karasa eungah panon burial buncelik. Ampun, lepaskeun. Ampun, ulah dicekek kieu. Lepaskeun Kancang, lepaskeun ampun. Kukula rumasa, kula teter jajaten. Ampun. Kalayang kata embo. Sirah si Rungkawa nu ngakoler teh kiwari mah ngalayang. Geus kitu mah napal deui kana beheungna. Kahyana kiwari mah utuh deui we. Malahan mapok atuh cacarita bari ngaleupaskeun ngalesotkeun cekekan kana beheung si Patrawaja. Hahaha. Ku dewek sia dilepaskeun. Ngan bae. Nah sia geus ngaku kana kahebatan dewek. Enya rumasa kuring geus kateter jajaten. Kuring rumasa ta luka andika. Ke naha naon atuh maksudna bet ngama datang ka ieu patempatan. Dewek sakadar ngaliwat deuleu ka dieu teh. Tapi kunaon? Anak buah sia bet narajang bari jeung manah sagarupa deuleu. Enya hampura anak buah kuring anu salah geus kumawani nerang narajang ka sarira. Nah sarira teh bade teras ka mana ieu teh?
Dewek arek makalangan dulu. Arek ngawas sadunya kajawaraan. Kukitu namarane ge ayeuna kudu tunduk taluk ka dewek jadi patalukan dewek. Kumaha? Nah daek jadi patalukan dewek. Mohon mangga. Jisim abdi sabara kanca saja taluk. Nurut tumut ka salira. Alus lamun kitu mah. Marane kudu nurut kana parentah ti dewek. Kabeneran oge ketang. Dewek teh jadi boga batur. Dina enggoni ngawujudikeun cita-cita. Pokona mah sakur jago jeung para jawara. Anu makalangan kabeh ge kudu tunuk taluk ka dewek. Jeung dewek bakal boga kakawasaan. Dewek hayang jadi raja euy. Janten salira teh gaduh maksad ngadegeun kerajaan. Benar kitu. Kulantaran dewek mah yakin moal aya jalma nu bakal sanggup ngalehkeun kasaktian dewek dina jaman ayeuna. Ku kituna wajar lamun dewek jadi raja ngarajaan sakabeh para jago jeung jawara. Bon kitu deui nandingan karajaan nu kiwarikeun ngadeg nyaeta kerajaan Tarumanagara euy. Suhun, saya pisan eta maksad deh. Pokona jisim abdi sabara kanca seja satia ka salira. Kumaha? Sauwama ayeuna mah saya nama urang enggal ngebujeng ka itu. Karo rombok. Sumohon supados di ieu leuweung. Salira teh dumuk matuh. Bener oge bener. Alus, hayo euy. Dewek ke butuh tempat pikeun nyusun kakuatan. Oge nyin rarancang dina enggoning naluk-nalukeun sakabeh jago jeung jawara euy. Mohon sae, mangga Gusti. Hai maraneh. Wajana timiti ayeuna kudu tunduk taluk ka ieu Gusti Rungkawa. Kumaha? Anu kiwari bakal jadi jungjungan urang. Demon mangga den. Jisim abdi sabara kanca bade tunduk taluk we ka ieu Gusti Rungkawa. Kitu cenah cek eta anak buahna malahan manusia jadi sarua reang saur manu. Malahan bari tepak deku we atuh nyembah ka eta si Rungkawa. Si Rungkawa manis sugem mah. Teteh lagening cenah kiwari manehna teh geus diugung-ugung. Boga anak kebuah segala rupa. Malahan mah daek babarengan pikeun ngawujudkeun cita-citana. Atuh timiti poe eta. Si Rungkawa teh ngadontu mata bedi eta leuweung kunyang. Malahan mah geus boga anak kebuah sagala rupa. Dina enggoning nyusun kakuatan pikeun ngawujudkeun cita-citana. Mitra waktos nagening barantos teu nyakabannya. Sagala urang tuna jajar carita si Dojlo cukup sakti guriang 7 dugi kadih. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun dina sadaya perhatosanana nya apuntenna dina sadaya kakirang namang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.